Habibuhul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya sasarangan manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasana mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad. Mugi-mugi urang sadaya anu haladir siang ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai wabil khusus pimpinan majlis pondok pesantren Sirajul Huda sekaligus beserta keluarga besar Ibu Haji anu kupribados dipika hormat tur dimulyakaken, wabil khusus sahibul bait kersana akhirna al-mukarram Kiai Maktum rencang pribados waktos di pondok. Kurang doakeun moga-moga anjeunna ku Allah sing dimanfaatkeun ilmuna diistiqomahkeun dina kahirupanana sehingga anjeunna tiasa ngemban amanah dipasihan ilmu ku Gusti Allah. Moga-moga sing dimanfaatkeun ilmuna. Putrana anu parantos disepitan moga-moga ku Allah sing didamel putra anu soleh. Oge putra putri urang di bumi moga-moga sami sing didamel ku Allah putra putri anu soleh. Ibu-ibu jamaah sadayana rahimakumullah, kulantaran di zaman lockdown alhamdulillah hikmahna masuk diantarana urang teh jarang panggih akibat lockdown kuari panggihna sonona sok ladadena. Lamun Allah nurunkeun hiji musibah, nurunkeun hiji cobaan ka makhlukna, dan itu mah sunnatullah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala ngetes manusia hidup di alam dunia tujuanana jeung diuji jeung dicoba, sabab eueuh deui tempat anu bakal nyieun hiji makhluk Allah menang darajat anu luhur kecuali alam dunia. Allah ngutus para anbiya wal mursalin dimulai itu Nabiullah Adam dugi ka Kangjeng Rasul. Ai jumlah Rasul sabaraha ibu-ibu dan nanya kurang. Jadi si poho deui jauh lagi poho bae lah. Ieu deui zaman lockdown. Ai salakina negatif pamajigana positif. Akibat lockdown tinuku lawan dalapan anu ngajuru. Allah nurunkeun Rasul teh 313 jeung sakaon 314 jeung sakaon 315 tina 313 eta Rasul aya nabi mah 124.000 nabi. Tina 313 dipilih deui ku Allah Rasul anu dipilih sabaraha jumlahna nu wajib dikanyahokeun 20 anu ibu-ibu poho deui teh nyawana Adam bikin Muhammad
tina 25 dipilih deui ku Allah jadi 5 ulul azmi yang punya keistimewaan luar biasa. Tina anu 5 dipilih ku Gusti Allah sayyidul makhluqat afdalul maujudat Kangjeng Nabi kurang Kangjeng Nabi Muhammad diutus ku Allah para anbiya wal mursalin nyata agama Islam sadaya anakku eta Allah nurunkeun rasul teh nyandat agamana mung hiji agama samawi agama Islam agama tauhid anu buktina kalimah la ilaha sadayana. Naon ngaran agama? Ngaran agama eta terang ibu ngaran agama. Ngaran agamanya ho entok gitu enggak terang atau jujur baik sih. Oh gitu tanya panggilan seberang sama mulai ya mulai roh ya kakak ceramah ya mulai bulan Rajab bulan hajat terjadi bulan ruas terjadi bulan hajat sampai kualitas kakak kurang ceramah mantap dia kaku ya dasar mah tak kiai mantung mondangna kaku lagi ya kaji enak kita dibantu cina ya mah ngabedaannya ulah ngeret anak cara yang mana tak ulah ngomong ngabedaan ulah cina ngeret anak kesundatan oke lah verbo jadi aiki mah kudu kemana yang beda deh jadi ulah malah itu orang kita jahat ya terus ya ngaran agama eta kieu wad'un ilahiyyun yad'u li ashabil uqul ala ma huwa min indir rasul apa yakinlah saja ada apa lamun tas maghrib dina TV aya ngacan apa ngaran agama eta wad'un ilahiyun yad'u li ashabil uqul ala ma huwa min indir rasul eta ngaran agama undang-undang Allah pelaturan Allah anu ngajak ke seluruh manusia dicandak ku Kangjeng Rasul tujuanana supaya umat selamat di dunia jeung di akhirat. Geus lamun urang hayang salamet patokanana agama. Hayang salamet. Hayang salamet. Nu maling hayang salamet. Bener tuh? Atau ngomong nama arendahi cara lagu dan juga kena teteh hayang bongkang lo diomong itu salah usah deh jangan loro bae mamang hayang salam atau hayang mungkin jatuh hayang pasuga hayang neraka atau nuedan kerja keheula ayeuna hayang ka surga aya salat bae pulang bentok aya maca Quran saelingna maca sholawat aya gelap doa atau non arahkeun tuh hirup geus sakali deui lamun hirup hayang salamat patokanana agama ai eta urang coba nanya loba ngalaksanakeun agama apa loba ngentang agama kalakuan urang jawab eta jujur
Urang mah tidak sholat awal waktu rata-rata kabehan ge berikut kula anu ngomong haji Jamaludin can beres rokok mah dicus bae ngarokok. Ibu-ibu can beres geus mah kagol bae nya, can beres hukum mah kagok bae, can beres ngalayanan warung mah kagok bae. Urang mah dititah maca sholawat tepati beungi, dititah maca Quran aing mah geus kolot geus teu kadeung. Urang mah ternyata loba nentang kalakuan agama. Tah di dunia ieu tempat percobaan, dicoba ku Allah seluruh manusia, dibere ditendengan dina awakna aya akal aya nafsu. Akal jeung ngabedakeun mana nu bener mana anu salah. So aya jelema anu ngomong ieu ulah sakereng-kereng kiai beunang kitu da kabeh ge beunang Allah. Jelema maksiat beunang Allah, jelema taat beunang Allah. Aku heueuh kabeh ge beunang Allah. Geus tina ulama hidup kumaha Allah bae. Lamun sia ngomong kos kitu ke reho ngolong ge moal dikusuk kumaha Allah bae. Pan dibere akal. Manusia teh ku Gusti Allah aya akal aya nafsu. Ya, dititah ku Gusti Allah ngan lamun urang maksiat ka Gusti Allah patokana cokot. Mun urang ibadah ka Gusti Allah ciri endek dimulyakeun ku Allah. Lamun urang maksiat ka Gusti Allah tilok daek ibadah ka Gusti Allah ciri rek dihinakeun urang ku Gusti Allah. Atuh pilih we sia. Teu urang tawa cebangan kana sih. Ulah dohin bae di kaca. Lakin ikut ka bener kaca. Siawak bener ada siapa kalmon. Tunjuk sekali-kali ieu turun ulah ka batur bae lamun awak ka. Pernah gitu? Wah, turun begitu-begitu. Ulah ku setan begitu ai dewe. Pandiri tamili geus eta urang aya bener aya salah aya akalan jelema teu daek milih teu gablek akal akalna pae berarti jelema teu ngagunakeun azan jelema wah ya tengah aku teh daun borocot beh dina bool bebek aya endog aya taina jawab ibu ndak milih dokter tai sia kita takut siapa ngomong ndak milih dokter tai sampai saya bedakan antara ieu endog ieu tai akal ai hadapi ibadah urang teu dae di surga aya eta nu dineraka urang beuki berarti akalna teu digunakeun teu boga otak. Maka aya edan aya hukum awas mana nu edan eta jelema mapai-mapai jalan nu sataranjang nu seuseurean sorangan. Mata sesedan kalau orang ini kelopaan yang hubungan mah. Dan sesedan kuali ayo pakai baturan daripada sesedan sorangan di kamar deh. Dan kuali kalau bang Medan nggak ada. Anak ibu di kamar kiki jam 2 sendiri ya. Orang yang ditekan di telepon bicara. Ada manusia. Salah kena TVP mulai pemetikan hayu mau ditutup online bener paket merelak kita mayaran ke salah kena dua tuh pengek salah kena ayo mal kita mayaran ayo murah dewe mau lah kalau ditutup kemarin lebaran ada nah eta paket pengunggah poek ini biar dulu air coba eta gunakan
akal teh nu bisa ngabedakeun perkara mana nu bener mana anu salah. Berarti lamun akalna teu digunakeun hukumna edan. Aya edan, aya hukum edan. Mana nu edan? Eta mapai jalan. Seserian sorangan, barang akan dipangrutah. Kajelema teu peduli, sataranjang teu gablek ka isi eta jelema aya hukumna edan. Mana hukumna edan? Nyaho yen salat teh kawajiban, ngaji teh kawajib, jelema nu mampu kaluarkeun zakat eta teh kawajib, puasa kawajiban nu urang mampu, teu urang mampu kana puasa kunaon jelema teu puasa. Berarti mun jelema nyaho kana wajibna salat, nyaho kana wajibna puasa, nyaho kana wajibna ngaji, eta jelema teu daek puasa, teu daek salat, teu daek ngaji. Berarti eta jelema hukumna patani tilok sholat tilok ngaji berarti patani padagang tilok sholat tilok ngaji berarti eta padagang. Lain cek ulama hampura pedagang sia tak cek ibu aing mah nanya doang mainan teruskeun salaki ibu senajan gagah tilok sholat tilok ngaji berarti ibu boga salaki. Terus ya langgeng mitiannya tak kabar geus para hadirin sadaya ieu dihitan tah da loba kana hitan maksudna mah ieu teh undang-undang Gusti Allah. Anu pertama dihitan bareto Kangjeng Nabiullah Ibrahim pakai kampak umuran 60 tahun lagi baik sama adik itu bikin hai jorok kalau ujian mana tuh nah saya mana tuh tolol. Nabiullah Ibrahim menang wahyu di Allah cek saware kaon 80 tahun cek sakaone 120 tahun. Ialah Nabiullah Ibrahim sehingga para hadirin sadaya Nabiullah Ibrahim teh hiji nabi anu pohara anu agamana diwaris ku Kangjeng Rasul diantarana hiji khitan sunatan, dua kurban, tilu ngalaksanakeun ibadah haji. An makana dina lockdownnya nanya ke Haji Pandi karena naon sudah ka maka kiai kana orang di peronjo aduh wahai nah nah iya tilu perkara diantarana perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya ka Mekah hayang ka Mekah hayangnya kamu kabeh kamu kan bukan itu payu kurang nasib geus kabehnya. Amin ya rabbal. Laju di antarana korban engke ya bulan haji. Kadang deui ulah barelot teu bata kalakuan nu mampu korban sebab eta korban jaga di poe kiamat bakal jadi kendaraan urang nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Kunaon jelema arerembung. Nah, panjenengan boga akal. Jadi itu perintah agama. Jalma anu korban padahal mampu jaga bakal jadi kendaraan di akhirat. Padahal duitna aya, padahal hartana aya, tapi embung akalna normal berarti hukumna edan deui. Tuh, korban Nabiullah Ibrahim alaihis nukatilu ieu disita disundatan Nabiullah Ibrahim gaduh istri kedua hiji Siti Saloh
dua Siti Sarah kanu putra Nabiullah Ishak. Siti Hajar kanu putra Nabiullah Ismail. Eta Nabiullah Ibrahim, hadirin wal hadirat, begitu di Palestina berangkat menuju Mesir. Nabiullah Ibrahim ngadoa ka Gusti Allah. Cek Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Hayang boga anak soleh. Doa eta. Rabbi habli minas, eta pang pendek doa mun hayang boga anak soleh. Harita Nabiullah Ibrahim can dipasihan putra ku Allah. Ngadoa Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Dipasihan putra Nabiullah Ismail alaihi salam. Masya Allah, Nabi Ibrahim atunya nabinya orang solehnya nabi itu pasti soleh. Gaduh putra kangjeng Nabiullah Ismailnya nabinya rasul itu pasti soleh. Eta Nabiullah Ibrahim dijabah hayang boga anak anu soleh. Makana bapak ibu kurang hara yang boga anak anu soleh. Ayo tante. Pangkat anak dibagi ku Allah dina Quran. Aya 4. Ingatkeun dia mau balik ka imah. Geus lawen. Mau loba 4 bae. Sabaraha pangkat anak dibagi ku Allah? 4. Coba ye teh boga pangkat anak nu mana? Hiji pangkat anak gelarna aduun, musuh kanu jadi induk bapak. Nu kadua pangkat anak fitnatun, ngajari fitnah kanu jadi indung bapak. Anu katilu pangkat anak zinatun, lain zina, saya nunta perhiasan. Tah, jadi panghias syukur, jadi pelengkap doa. Ayah anak begitu loba. Keun urang contoh hiji. Nu katilu aya pangkat anak dina Quran dibagi ku Allah. Pangkat anak qurrata a'yun. Iyalah ngedarekeun urang alias anak anu nungga hiji pangkat anak aduun. Nah, musuh kanu jadi indung bapak ditita sholat molontotan. Ka indung eueuh adat eueuh tata krama sesentak jeung popolotot. Hah? Musuh lain urang. Heuy, musuh teh di dunia geus jadi musuh. Eta komo jaga-jaga. Na'udzubillahimin tuh Gusti. Makana pangkat anak nu kahiji na Quran dibagi ku Allah, pangkat anak aduun jadi musuh kanu jadi indung bapak. Teu saeutik atuh indung bapak dipaehan ku anak. Teu saeutik atuh anak maehan indung bapak. Indung bapak maehan anak. Da loba kajadian kamari keur lockdown. Lain ada di daerah dia. Cenah ulah. Beja. Geus hiji ngomong bae. Leuwih ki kantor. Teh dulu cenah ge penting keren. Awas ya. Pangkat anak atuh sebab cek Allah. Eling-eling wahai manusia hesa jana pamajikan anjeun jeung anak-anak anjeun aduwal lakum, terkadang jadi musuh pikeun anjeun. Sanajan salaki sorangan kadang-kadang jadi musuh pikeun budak. Masya Allah. Hiji tak moga-moga orang dijauhkan, amin Bu. Oh moya kuari di akhir zaman geus model kieu lamun kula cacaan akhir zaman. Asal ibu dari kesepundahan, ya pulau kayon, ya, oh, ini tak pangkat aduun.
musuh kalau jadi indung bapak bisa disalahkan anak jalan ulah nyalahkan anak pernah tuh ibu ngelmuan pernah tuh bapak anak ngelmuan pernah tuh marentah ngadidikan agama atau eta teh nu kadua pangkat anak fitnatun jadi fitnah innama amwalukum wa auladukum fitnah sanya nyana harta pada anjen anu teu bisa disasarupkeun anu anjen teu bisa nasarupkeun anak wa auladukum jeung anak-anak anjen anu ku anjen teu kadidik anu anjen teu bisa ngadidikna teu bisa nganasarupkeun anak kana jalan nu dibikaridho ku Allah. Nah fitnatun eta teh kan saukur jadi nah boga anak pangkat fitnatun dikit resah di masyarakat tukang mabok tukang judi minum-minuman jeung tatangga jeung teu akur gelut unggal minggu apa terjadi fitnah kayak itu bapak nah ngarelung wah itu anak pulang lah ini gitu saudara fitnah terjadi itu bapak. Naudzubillahimin masyarakat sengitun asal ayah setan dari kudengan masyarakat penting Masya Allah kau menunggu ibu salah-alah dari ibu dorongnya kalau salah-alah tenang tuh ngomong gitu benar ulah gitu lamun ibu deh manggih misalkan kelakuan jelema benar punten misalkan manggih jelema kurang sampurna dan jelema mah jarang nu sampurna ulah ting salah-alah penting diusahakan penting lagi itu aya jampena mentah ka kiai mata ge mun urang tereuneuh aya jampena bu ketika manggih punten baik keur ngahinakeun kana termelan Allah da sadayana ge termelan Allah makhluk Allah sadayana ge damelan Gusti urang ngaledek ka makhluk Allah sarua jeung ngaledek ka anu nyieun nyeuna atuh cing atuh coba kudu nama kieu ketika manggil aneh cenah si anu teh beri parah wari stroke terus kencing manis kencing pahit darah tinggi darah sedang darah rendah segala asam urat orang-urat hararasun aya dah ulah kieu masya Allah salah ulah aya dah kieu alhamdulillahilladzi afani mimma betalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yakin 100% dapat karena ada yang terjadi apa turutan alhamdulillahilladzi afani mimma betalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Apa alhamdulillahirabbil alamin Ustaz Matum Rebo Halus bisa pakai hati urang tadi kan cenah panjang deui kiai aya nu pendek aya pendek bae teteh nong jelema gering tetangga Masya Allah syafaat Allah moga-moga anjeun geranya gerkeun baca doa nu tadi kudu nama cenah lojor teuing panjang teuing aya nu pendek turutan subhanaka ya khaliq eta apa coba aya salat di deugeuh usaha teu daek salat teu beuki subhanaka ya khaliq aing masih karak balikna aja pasti khaliq ya khaliq salat nu kadua terpangkat anak naon cenah hei nu kahiji pangkat anak naon aduwun mus nu kadua
nuka tilu pangkat anak naon Zinatul Papa S naon Papa S pangantes contoh lagi ya supaya ngerti ya orang munrek kawinan sok ayah itu hauning ya para di pengantaran pelaminan di Pandeglang maka pernah buade nanya pelaminan anak pakai kembang pakai itu nah paman ayo berdiri kita hayat hari cina berkat kijamal tuh cina bayar cina pelaminan bawa ke Pandeglang yang juri ada paman tersoa variasi puade teh pamantes andai kata diberian eta ge jajan pada terus saya benar benar tuh pamantes tuang ibu halis bener dikrok Nurijia pantes kenang ayo saya ngarang ya kalau saya buku hadis geus penuh menang Gusti Allah di pantes Gusti eta dilempang teh geus saya cek aya eta aja apa kasroh dipelung geus di ujungna domah eta aya potongan alim potongan wawu potongan ba eta teh pamantes jasa liberian eta ge geus aya diwir dibeureum diwirna coklat yeuna beureum jadi geuneum teu beureup pipi dibedakan supaya pantes geus kolot senajan dikadelang yang molen da dua oncom supaya nah sebabna kulitan geus teu bersahabat mohon maaf kudu masak ngobrol mah boleh ngobrol ke orang ya boleh orang kene ya pada tong kerbujangan umuran 25 tahun umuran 24 tahun oh eta mika ka kula kontranya pulang assalamat pas ceurik bae mereka tidak subuh mikir ka dia urang jaga hei coba pulang dohir baik menidang-dang pati geus kolot ge mah taek dari ibadah setik-setik biasa tilok sholat sunnah taek dari kudu ada qobliyah ba'diyah tara rawatib taekeun rawatib tos maghrib salat sunnah ba'diyah mati sambung ku awami tong loba-loba 2 rakaat beda waktu awami witir tong tinggalin pan itu mah witir teh bulan puasa doang usia seserian tukang nama beres beta witir bulan puasa teh puasana witir nangis dekira dekat ke ibadah corona geus turun corona eta sing ketat bu kopina rokona nasina bisa nekira dekat ke ibadah dekat baik geus ngakolot tah wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yakirun ulala yasurun afala takirun apa yakirun zinatun ya al-mal wal banuna zinatul hayati dunya surat apa? Surat yang surat Kahfi sajalma anu sok maca surat Kahfi tiap poe Jumat jeung peuting Jumat eta jalma moal dimaotan ku Allah terkecuali mawa iman Islam husnul khotimah. Dan cukup amin kudu dibaca Kahfi tolong jalan-jalan doang amin baca mantep tujuh kepet siapa yang nama benar ibu-ibu
Tapi adik ibu lumayan mahal lagi. Aduh, masalah modal. Teka, ayo ngaji lagi nak kerja. Mah, bapak serapatnya kedengeran. Tunggu jojo ngomong semua jojo. Itu malah jojo. Kalau kita kopi kedengeran ngawai itu. Tapi ibu-ibu mah hebat. Tilu pegawaian, usorangan bisa. Dengan katu ngaisan, dengan kencang ngaisan, dengan katu goreng tempe. Kucing yang lewat nyok, brengsek. Sukunya Pak Kucing, dengan katu ngaisan, dengan kencang goreng tempe. Bisa aja. Ada. Ibu-ibu mah aneh. Nyesel, nggak ada cari. Mama, mama di dia. Kerja saja mesin cuci ngobrol. Anak nukatin macam apa kata? Al malu wal banun zinatul hayatid dunya. Hari harta banda anjen, jeung anak-anak anjen. Eta lamun teu bisa nasarut kenanaan saukur jadi papaes. Nah, perhias. Ibu kan lamun pakai perhiasan, ya sebenarnya mah atuh teu make perhiasan teu naon. Bener teu? Kan dihias ke awak. Ada gelangannya, mulina 1/2 meter. Ada yang lockdown, pengajian kadang dibuka. Assalamualaikum. Takut teh, masyaallah. Ayo aku udah nyampe dosa. Musyawarah nanti nanya, dina inten. Teh cakeran teh kadang ini. Waktu korek karena yang kadang. Behiji kongkorongna 70 gram. Teteh mengerti kue hari apa? Tik korek. Itu ibu-ibu di Jerman, ibu-ibu di Parauma, wah soleh. Ini ibu-ibu di Lemur Batu gitu, tapi Lemur Saham di Lemur Batu. Terakhir mas, pangkat anak berontak. Nabi Allah Ibrahim ngadoa Allah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amari tara lockdown maca Quran. Coba atuh. Dasar Allah we sibuk gak disebut keur lockdown tah. Kamari dicoba ku Allah. Dasar aja lockdown dititah. Ibu teh kudu mah jedak-jedik jedog. Di mah ulah luas wis leos. Tadi mau ngorolo. Kadang-kadang kok ada kepajikan ustaz di badan kiai dulu ngorolo. Itu kajak-kajak dia. Coba kamari tak kenal apa tak? Roa, puasa, sawal, 3 bulan. Taman sabaraha kali ya tak kurang. Bisa seserian. Sekali-kali apa? Tuh, terlokon kamari. Dekatkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atunya ngajak keyakinan lebadinya. Mohon Gusti, cek munggu Gusti, cek munggu manusia, makhluk Gusti lockdown. Ayo bagi Gusti mah, daya mustahil, daya lockdown. Coba teman nama, dekatkan diri teker gitu, jalan masuk rokok, kan boga duit, aneh. Lantaran boga, ya boga kama, terusung kia, sodako. Mantap. Gitu. Ayo jadi mana? Oh. Nah, Bu. Eta pangkat anak anu kaopat purna ta'ayun. Yalah anak anu soleh. Geus hoyana zaman geus kieu.
anak kurang titipkan itu terus cowok nama madrasah tipe-tipe adik titip ke Ustaz Maktum dia orang ini atau kemana baik kemana udah lomba guru ngaji benar iya aja anak kurang mau jadi karyawan terus hari ngaji menggunakan minal mahdi ilalah di pais sampai di pais dimulai orang gubrak ke alam dunia sampai asuh kalian lah artinya neangan ilmu mah bikin ibadah ke Gusti Allah teh bangsa terus ibu mulai sisir mengaji dengan ditanyakan ulah sok bisaan ulah sok nyanyahoan tanyakan dengan hukumnya ulah kemana kurang jangan lah Allah macam lautan hampura apa-apa siap ngomong nama mungkin lah Allah ngomong Allah lautan hampura dalam kata sholat baik sholat suka ya Allah lautan hampura bilang atau lain gitu innallaha ghafurur rahim innallaha sanana Allah ghafurur rahim eta dan anu seueur hampura aya liman tabak kajalma anu tong sedangkan jangan bisa disebut tobat dengan menjadi rasul lamun jelema tidak ngaji bohong tobat ada yang tidak saya tahu tobat tidak ngaji bohong nak tobat kumaha ya Allah jangan urusan agama tobat mah iya laksanakan kewajiban moal ngurangi perbuatan dulu sekali tobat dekat eta ayatnya dengan asap berolahraga itu mah obat istighfar mah obat nah kapsulna tobat mah perbuatanana hari ngomong dengan tobat kula astagfirullahaladzim ayo ngomong tetangga dua poe tobat kuring siapa terus ya ini terakhir moga-moga anak anu soleh pangkat anu anak kurang teh sing pangkat anu jauh anu soleh ulani di akhirat di dunia geus tuluy jangan soleh maka tetangga bageun eueuh ibu teu bicarakeun kumaha tetangga pas Allah eta soleh teh kuring mabuk kabi hayang budak kiai coba minta jampe kunaon tuh teh anakna hayang soleh oh di mana monokna gawe di pabrik tongmo apa yang pakai rok ngajampe nah model gitu bukan teh termontok di Ustaz Maktum lantaran paksa bayar aja masih mengajar ayat apa hidayah saharana anak teteh Odi ayo bapana Ode ayo teteh Oda Allah Odi bin Ode Oda nuhun tina kayaknya aku udah bisa gaji hangkol ayo doa hayang kes dibayar di hutang buat gajian kelakuan siang aja kita dapat kata urusan gratis pakai karena Allah jadi lupa benar Allah hei nah mau nanya mau barang soleh dan anak-anak orang dan kita belajar ilmu agama heula geus boga ilmu agama geus boga dasar geus boga rem aya insyaallah tah ibu ieu geus akhir zaman sing alak urang jadi tetangga sing alak urang jadi babada ulah sering gorengkeun ulah saling hujah aya orang ibadah tinggalkeun ka Allah dunia na geus gede deui ku Allah harus dibuka ya selalu bakal istighfar urang tarobat kalakuan urang ieu kecapan di kalakuan teh sing ngajari nilai ibadah ku Allah Subhanahu wa taala sakitu anu kami atur moga-moga aya manfaatna terus hidayah taufik di Allah lepatna kepada kuring Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at
وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا جهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا كربا إلا نقصته ولا ولدا إلا باركته ولا ولدا إلا باركته ولا ولدا إلا باركته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله ولدا صالحا صالحا كاملا لطيفا حالفا عالما عاملا مباركا من كلامك الكريم حافظا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.